Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawuhan ari tasawuf, sakumaha kuatna cita-cita jeung kahayang moal bisa ngadobrak takdir Allah. Ieu perkataan ampir unggal jelema apalin yen takdir mah urusan Allah. Loba nu ngimankeun tur ngayakinkeun, tapi dina prak-prakana loba nu salah kaprah atanapi jadi poho kana aturan takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Ngimplang pisenangan tuluy ngusahakeun satakar kabeh poho ka pangeran anu ngatur. Eta teh kaasup milu ngatur takdir. Sabab najan usaha tisuksuk didungdung moal bisa miheulaan kana takdir. Moal bisa nembus kana katangtuan ti Allah Subhanahu wa taala. Nu dagang hayang bati, nu tani hayang hasil tatanen, kudu ngusahakeun pihasileunana kalawan maksimal. Dagangna make manajemen nu hade, tatanena make pupuk nu alus, tapi masangkeun hate kudu dina hakna. Hatosna ayan hasil kudu disanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Usaha urang mah unggul seja ibadah, bari jalan pihasileun dimaksimalkeun. Lamun tepi kana tatanen teu kaala, boh ku beurit atanapi ku bencana, ulah ngarasula, ulah maido ka Allah. Lamun dagang rugi, katipu atawa kaduruk, teu jadi putus asa. Dan mimitina berangkatna geus niat amal karena Allah. Lain bungkul hayang hasil, lamun tepi kaputus asa jeung ngarasula, eta sarua jeung hayang milu ngatur kana papasten ti Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana-mana musibah, dagang rugi, tani teu hasil, awak gering, ulah waka nyalahkeun Allah, tapi introspeksi heula diri sorangan, bisi panggeuing ti Allah, pedah sering mempohokeun tugas-tugas ti anjeunna, bisi siksa pedah kungsi maksiat atanapi mungkin cobaan. Ngalah sabar jeung tumarima kana takdir, tuluy ningkatkeun ibadah ka anjeunna. Ari cobaan disebut balai, sedangkeun moal aya nu bisa nandangan balai kajaba parang. Saur Imam Ghazali dina Ihya Ulumuddin, moal aya nu kuat nandangan balai ti Allah kajaba para nabi, sabab balai mah bisa dipake bekal pikeun ngangkatkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala, padahal ripuh pisan karasana ku diri. Kanjeng Nabi sok sering ngaos doa anu hartosna abdi nyuhunkeun kayakinan anu tiasa ngantengkeun nandangan musibah dunya. Ku hal kitu kaimanan jeung kayakinan kana takdir pasti bisa mawa kana katangtraman hate, bisa mawa kana betah jeung tumarima kana sagala nu karandapan urang. Bakal tibra sare ngeunah dahar lamun hate tumarima, pasrah, sadrah, sumerah kana sagala papasten ti Allah Subhanahu wa taala. Maka Kangjeng Nabi ngadawukeun, upama aya hiji hamba kakeunaan musibah, tuluy maca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saestuna abdi ka Gusti sareng abdi bade wangsul ka Gusti. Koncina teu aya deui kajaba yakin yen papasten nu keuna kana diri sadayana ti Allah Subhanahu wa taala. Diri urang ulah milu ngatur, milu mikir kana takdir nu dipastikeun ku Allah Rabbul Izzati. Sing yakin Allah pasti nyaaheun ka hambana, Allah pasti masihkeun sagala pangabutuh hambana, jeung Allah moal pati-pati masihan cobaan kajaba tos kaimplang ku Allah Subhanahu wa taala yen si hamba bakal kuat nandanganana. Wallahu a'lam.